dia, tepuk tangan dulu untuk Bapak Iwan Mulyana ya, selaku pembimbing pelatih pencak silat Gajah Putih di SLB Al Barkah Kecamatan Samaran. Mangga nyangakeun. punten pisan ketika sadayana tata dita pan ieu menincakeun nya ya sanaos ena sound system bebeledugan oge da mangka kupingeun moal magi ieu mah murang kalihna nya teu nguping nya teu tiasa nyarios pribados oge bade ngarahkeun da teu bisa kudu kumaha tuh nya gitu bade ngarahkeun kumaha teh dan mungkin ngamalum ke sadayana urang ulangin deui sok wan caritakeun tuturkeun kitu nu dihareup gitu kada kumaha urang nyaritakan atuh bisa atuh nya caritakeun wan tuturkeun nu dihareup gitu tempo gitu